ngaji ihya mah kudu beunghar, ngaji ihya mah teu meunang miskin, kudu beunghar ngan kabeh bikeun ka Allah gitu, kabeh bikeun ka Allah. Urang mah tong dahar puasa, urang mah puasa baju sederhana, mobil biasa we, lain teu kabeuli Pajero, lain teu genep ge kabeuli gitu, ngan dipake kahadean we duitna. Lain teu kabeuli baju 1,5 juta, lain ka bedag gitu, ngan naon 1,5 juta dan 50.000 ge alus. Itu maksudnya tah si duitna teh kabeh didermakeun di jalan Allah, manehna mah sederhana. Saha nu kitu teh? Kangjeng Nabi Muhammad kitu maksudna. Nu kudu miskin mah diri urang gitu maksudnya. Itu ai harta mah kudu gede keur berjuang di jalan Allah. Ai urang mah pan tibalik, berjuang di jalan Allah mah 5.000 2.000 gitu kan. Keur hawa nafsu mah ratusan juta, eta tibalik beleguk gitu. Matak sia mah alus miskin da cilaka beungharna gitu, dan maneh mah alus miskin sabab beungharna nyelakakeun gitu. Urang mah dibalikeun, lamun keur kahadean mah cekap 2.000 gitu kan, bari saminggu sakali. Ai sia torek ku aing teh geus diharamkeun 2.000 di Cibogo teh, paham teu? Anger 2.000 ya Allah gitu, anger 2.000 geus kapangi di mana ngenceleng maneh 2.000, berarti duit sasa meuli udud nya, duit sasa meuli kopi berarti gitu, asupkeun kana kenceleng. Matak sia mah ke ka surgana teh sesa kewe terakhir nungguan saya sesa sugan aya kuota keneh gitu, kakara kasum ngelieur gitu kan. Jadi tong salah hati maksudna gitu, maksudna tong salah hati.